Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang dangu deui mitra sareng sim kuring Mang Angga. Juru dongeng Sunda di channel YouTube Dongeng Sunda Mang Angga. Sampurasun. Hatur nuhun para mitra anu parantos manco dongengna sareng maparin like sareng komentarna, mudah-mudahan kasayanana dibalas ku Gusti Allah ku kasayan-kasayan anu langkung ageng tinu dipasikeun ka Mang Angga. Mangga mitra, supados tanyang kolong teng kanu waktos urang barandungan bae dongengna. Brung Mitra kaum dangu, heuleut sabatara jam ti harita gering beker disada meninga denger pisan kadingina teh dina usum jempling kitu mah asa nong toreng pisan kana pangrungu nuker patrol ting korejat hudang ngagentak. Si Ohim ngojengkang muru bedug kek panakol dicokot trong dulug dag nakol bedug mitra. Si Atun nyenget lampu gantung tengurus wudu heula celaweng weh adan sorana gember semu peura. Dugi kadinya nya mitra tungtung dongeng dina episode anu kamari kumaha atuh salajengna mitra. Mangga mitra wilujeng ngadangukeun. Mitra kaum dangu, mireungeuh sora bedug jeung adan subuh anu sabenerna mah disada dina lain wanci. Atuh sapasantren nyadaring harudang laju paheula-heula wudu di balong masjid sieun tinggaleun salat berjamaah. Nu teu sabar ngadagoan nyedekeun baturna nuker ngumbah suku paheula-heula da puguh meneran napak sabelah kasenggol teh galeong weh ngagajabur awakna ti gujubar ka balong. Uruseh cenah ceuk baturna nawaitu rob al hadasi akbari cenah wudu teh sakalian adus kitu ceuk batur-baturna bari nyarurakan. Telila kuyungkung ajengan ngurunyung gog nagog terus ngiring abdas di balong. Geuningan ajengan abdas di dieu ceuk lurah santri. Nata aya nu mang nembakeun di kamar siram? Tanyana deui ka ajengan bangun heran. Ditanya samodel kitu ku lurah santri pok ajengan nembalan. Lain gitu. Biasa nama hudang teh meme subuh ya teh. Nah aku tibra teuing mama teh nepi ka kapiheulaan ku adan subuh.
saur ajengan. Swantena rada peura barejeng batuk sababaraha kali. Laju neruskeun deui sasauranana. Ari bieu bet kaberangan. Nu matak terus we ka dieu. Asa ti brapisan sare teh. Kapepende ku hujan sigana mah. Aleres ajengan. Abdi ge tunduh keneh pisan ieu teh. Asa nembe sakedap mondok teh. Ih, meniku aneh asa pondok-pondok pisan bagi teh nya. Ceuk lurah santri. Enya. Rasan we pondok sote. Awaing ku betah di dunya eta teh. Saur ajengan. Jeung deui ciri akhir zaman ieu teh. Tereh kiamah. Sumuhunnya tuh. Asa aneh ieu mah ieu. Nah siga teu acan tembong-tembong pajar ieu teh. Ceuk lurah santri bari tunggu tangga. Enya. Eta oge salah sahiji tanda akhir zaman. Saur ajengan bari milu tangga ka luhur langit. Mitra kaum dangu anjeunna rada hemeng. Kusabab pajar teh geuning tetembong kelemengna acan. Ongkoh langit tangkap ka cida deh euy. Cek nu sejen budak santri nu sarua milu tangga. Mitra kaum dangu rengse ngarala wudu ajengan teras lebat ka masjid. Ngong si Ohim qomat breng weh sararea salat berjamaah subuh. Usolli fardu subhi rakaataini mustaqbilal qiblat imam lillahi ta'ala Allahu akbar. Cek ajengan. Mitra kaum dangu kocapkeun Kimandor dina kaayaan anu samodel kitu manehna rerencepan asup ka emper masjid. Terus leungeuna hidang muterkeun deui jarum beker. Leungeuna hidang muterkeun deui jarum beker. Nu kungsi ku manehna dipajukeun teh. Jam beker teh dipundurkeun deui 2 jam ka tukang. Rengse eta mah tuluy Kimandor gura-giru balik deui ka kobongna. Dug ngedeng nuluykeun hees hanca tadi. Demi santri nu tigebrus di balong teh basa keur wudu, milu salat berjamaah, teu make nyelang disalin heula. Sieun tinggaleun ngamakmum tayohna mah. Da nyaho pahalana salat berjamaah teh 7 kali salat munfarid. Mun teu milu teh lebar temen 6 pahala bakal leungit teu pupuguh. Nepi ka teu kaburu dipeureut-peureut acan. Atuh cai ngajurulung tina papakeanana nguyumbang di sakurilingeunana. Mitra kocapkeun dina usum sujud. Babaturanana nu dareukeut jadi bingung. Nyeung cai ngabayabah. Sasat keur sujud teh kapanan. Sasat keur sujud atuh cai teh siga-siga rek ngeum irung maranehanana. Allahu Akbar. Cek imam bari sujud. Allahu Akbar. Cenah mitra cek
makmum bareng saur manuk tapi geus kitu celengkeung deui anu takbir Allah astagfirullah sing horeng nu irungna ti teuleum teh Kurang ajar si Halil ceuk nu digigireunana celengkeung deui nu salat di sagigireunana nu tiga brus kana balong ngagoak bari ngusap irungna baduol teh saina nahaon atuh ieu teh saina nahaon bau namanya bau salap budug ya bau salap budug cek unang santri nu awakna bayuh-yuh nu jadi korban banjir tinu cai nu nyurulung tina papakean si Halil teh nah si atuh teh kira-kira lain disalin heula ka ditu disalin heula atuh mitra jadi recok lebah dinya teh dewek macan apal usolina salat banjir cenah ceuk nu sejen batal salat atuh kieu sarana mah batal ditumpakan setan si Halil ya ceuk unang mitra kaum dangu telila ngong imam uluk salam Assalamualaikum warahmatullah reres we mitra salat subuh teh waalaikumsalam cek unang lain nuturkeun waalaikumsalam imam assalamualaikum di rakaat akhir teh tapi kalah ka dijawab waalaikumsalam cenah hatena bingbang mitra ditungtungan ku sabab ti tadi sieun kaburu kaudag ku cai teh atuh si kiki jadi rame pating si kiki naon teh barudak cek lurah santri cah deng-deng Kang Jaen cah deng-deng cek unang kalurah santri mitra kaum dangu angin peuting ngahiliwir nebak kana dangdaunan pating keresek pating korosak yahkeun daun eurih sora jangkrik jeung cari cangkas pating tembalan jeung balabaturna milu maturan kaayaan peting harita anu geus asup wanci janari gede dina kaayaan anu samodel kitu reres wiridan teh sasari nama sok geus beray-berayan cang di luar teh tapi harita mah palias mitra taya ciri-ciri berang mongkleng keneh pisan jadi heran ieu teh saur ajengan bari nempo keluar tina jandela nah poe keneh wae nah wayah kumaha tuh ieu teh sanes ciri akhir zaman teh ajengan sanes ciri akhir zaman teh mun tereh kiamah tembal lurah santri polos buah sugan sikilikan jam sabaraha atuh ayeuna saur ajengan deui bari malikeun salirana tereleng saurang lumpat ka emper ngilikan beker tabuh tilu ajengan tembal si unang nun nereleng bieu Masya Allah saur ajengan sing bener sia unang buah salah deuleu sia piraku kapan tadi orang gak sholat subuh geus adzan subuh cek lurah santri mohon tuh tabuh tilu Kang Jaen cek si unang bari nyamperkeun terus nembongkeun beker Astagfirullahaladzim Gusti saha nu giliran patrol ayeuna saha nu giliran jaga taros ajengan upami telepat masih Ohim sareng si Atun ajengan
Cek Kang Jaen. Masya Allah. Wah, kurang ajar tas si Hama jarang kering teh tah. Teu beunang diandalkeun. Mana mangkulukna? Urang warah. Cek Unang bari luak liuk nengetan ka kabeh santri. Tuh geuning tuh. Kerundutan tuh andapun beduk tuh. Cek nu saurang nunjukkeun. Atuh mitra kabeh pada caruringhak. Bari ngomong, "Geong euy, geong," cenah. Urang turun mandikeun, bantuan gitu. Jung narangtung, kojeng Kang Muru kapalabah bedug. Karawak. Si Ohim pada ngarejang. Aduh, aya naon atuh ieu teh? Aduh, aya naon? Cek si Ohim reuas bari tatarejelan. Orokaya mitra. Geus teu bisa pola digeong, diayun ambingkeun. 1, 2, 3 cenah mitra. Na atuh anak gejebur teh. Si Ohim dibalangkeun ka tengah balong. Oh, setuman sia. Mana saurang deui mana? Cek Unang. Mileungeuh kitu si Atun nyereuweul muru lawang, rek kabur jiga nama. Tapi kaburu katewak manten, gejebur deui dikojaikeun. Hurse cenah mitra. Cek batur-baturna bari nyarimbehan ti sisi. Neang paraji euy cenah urang sunatan sakalian kitu. Asrokul badru alaena cet belana cenah rasakeun ku sia cenah gawe nanaon we patrol teh. Impian dewek nepi ka buntu cenah cek nu saurang. Oh, ngimpi naon atuh kitu maneh teh? Tanya si Unang. Ngimpi dipangantenkeun euy. Keresep-resepna kaburu kapegat ku bedug ngalindur. Tembalna. Mitra kaum dangu tilandeuh pasir geus katempo kingkilaban. Cahya pajar geus mimiti mulas langit. Dina kaayan anu samodel kitu si Ohim jeung si Atun keur ngaroseh keneh di balong. Rek hanjat teu kaur, kapegat ku pada nyimbehan ti sisi ku balabaturna. Awakna ngahodhod kawas hayam ka kabun. Gado norok tok awahing ku tiris. Nanaon eta barudak, nanaonan, saur ajengan ti jero. Ditanya sa model kitu saurang oge taya nu nembalan. Kalah ka pating kelemes we. Sup deui barudak santri teh ka jero masigit. Ninggalkeun si Ohim jeung si Atun di sisi balong. Ari ajengan ngagoledag ebog dina sajadah ngantosan waktu subuh. Santri-santri nya kitu gemprah sama sigit. Ongkoh tadi ge keur wiridan nalenjong keneh bakat kutunduh. Aduh, HSG gede ganjaranana euy ari makmum kajengan mah. Cek Unang ngaharewos. 7 widadari nu mepenena oge. Tembal baturna. Mitra kaum dangu terilat di hari tama sama sigit talibra sare.
Mitra kaum dangu teuing sabaraha waktu ti harita. Keraramena kuno kerek patembalan. Ari koreja teh unang hudang ti bubur anjat. Kagereuwahkeun ku hayam bikang anu ngagarapak asup ka emper Masigit diudag ku hayam jagona. Aduh astagfirullahaladzim. Hudang hudang. Cenah cek baturna sama Sigit ngorejat istighbar paheula-heula terus muru ka balong ngadon wudu nepi ka nyocok lebah lawang. Oh, salat naon urang teh ayeuna euy? Cek Unang, subuh deuleu subuh. Salat naon atuh? Pan subuh mah geus tadi. Tembalna can sadar kana kaayaan. Bakating kutunduh keneh nembalan bali ngalindur. Teu sah nu tadi mah, can mancing waktu. Oh, ari ayeuna pan geus liwat ka bina-bina. Tembal Unang bari ngarengkol, mancing salat duha. Oh, alah, aing mah. Tembal Unang bari nguniang hudang, matana dibete-betekeun pok ngomong deui. Salat Idul Adha we euy, sakalian salat Idul Adha, sakalian masjid kurban. Masjid kurban naon? Eta si Bedul Ohim jeung si Atun tah. Tembal Unang. Mitra kaum dangu, poe eta mah sapasantren kaasup ajenganana ruksak salat subuhna. Eta meureun nu disebut kaasup salah sahijina ciri akhir zaman tina geus deuketna wanci kiamah teh. Mitra kaum dangu, kocapkeun nok edah. Sumedeng rumaja putri meujeuhna turun amis cau. Mun cara kembang mah mangsana mangkak ligar, seungitna angin-anginan. Nyambuang sakuliah taman pasantren. Sakabeh santri nu aya kana ratusna taya nu henteu kapincut. Mun cara kukupu teh mah ting keleper gregeteun. Hayang nyesep sarining kembang pusaka. Kilang kitu taya nu wani euteup eta teh. Kusabab serab kuno kagungan aweuhan nu taya lian iwal ti mama ajengan. Katut Kang Jaen nu taya lian iwal ti lurah santri teh. Sanajan geus boga anak pamajikan di lemburna tapi teu burung moho nenjo. Lamun Kang Jaen pareng paamprok jeung nok edah teh. Tina hal eta loba nu pating ku ceuwis ngaromongkeun kaasup si Ohim jeung balabaturna. Nah, aing mangerakeun Kang Jaen mah euy. Laheng mun ngora keneh mah nya. Cenah cek Ohim bari ngarahu. Nah ngamanah kitu Kang Ohim teh? Ngamanah kitu? Tanya si Atun. Akang ge da lalaki atuh euy. Teh beda ti dinya we meureun. Lain kitu Atun. Da nya tuh Kang Ohim. Da nya tuh. Tembal si Atun bari nyerengeh. Da kayang mah meureun sarua we tapi lah geus kapalang rib apanan Kang Jaen teh. Nya tuh Kang. Geus buntutan malah. Basa kamari ku dewek dicelok oge ngomongna teh cenah sok we cenah bagian nyaraneh we nu ngarora kitu. Pek kadinya cenah balap ngaradu bagja bari neureuy cidu kitu na teh. Sareng keur nyiram uruy neuleuh pakel. Tuda ari kitu teh mah tukang tengah bibisan ya tukang. Nok eda teh keur mah geulis atuh, geulis bawa ngajadi. Turug-turug bisa jeung resep ngome awak atuh.
da kajurung ku sum menter teh atuh sum menter meureun maksud teh menter atuh beuki mencenges wae atuh mencenges katambah ku amis budi jeung daredehna tuh Kang nyarita jeung saha oge teu boleh gepiak atuh bari tara tinggal ti imut Cek si Atun kapapanjangan. Mitra kaum dangu kitu we sapopoena teh mitra. Malahan basa usum salse tina ngaji jeung ngadares oge. Taya deui nu jadi obrolan para santri teh iwal tino kedah. Sararea ngajenangkeun maneh jadi tunangan nu geulis, pimpinan tueun ajengan, nu baris ngawaris nuluykeun ngolah pasantren. Bari geus timpah ti ayeuna ngakukeun jadi ajengan anom pohara. Kilang kitu mitra, semet heureuy babanyolan wungkul. Ari umumna mah taya nu teleb terus jeung hate. Palias lain teh hayang meureun ari kitu nama ngan kapiheulaan ku rasa karumasaan teh lain bangban lain pacing lain campaka kuduna lain babad lain pacing lain kadinya kuduna turug-turug sarab ku darajat jeung martabat mamaajengan anu sakitu luhungna. Nya tina hal eta mitra, sanajan nok edah sok jadi kacapangan balerea, tapi taya nu wani deket-deket. Angot make jeung aya niat hayang metik mah, da lain pantar kembang jarong jeung harendong nok edah mah. Lumatak eta sararea oge kalobaana mah semet titip panglamunan wungkul. Bisi dipajarkeun minculak. Saban heureuy ngarobrol teh ngan padu tina bibir wungkul pedasieun dituding lalaki tapal kanu geulis bari jeung rengseng ngobrol teh sok remen nu susuganan pamuga nyimojang kabawa kana alam pangimpian. Mitra kaum dangu tapi geuningan bet tedinyana sapisan. Tedinyana sapisan abong lain jalma lain kawanina lain jalma lain sifatna. Beda pikeun si Ohim sorangan. Enya-enya si eta mah kaedanana teh mitra. Ceuk paribasana teh mah tiluhur sausap rambut dihandap sausap dampal dibaktikeun sagemblengna kanu geulis. Tapi angger kitu nama ngan bati ti kajauhan wungkul teu wani ari ngadeukeutan mah. Ohim ngan bisa nyerangkeun ti kobongna bari ngadares atawa mun keur ngaliwat nya ti palebah tungku mindeng maling reret bari ngaliwat dirembeuy ku jarangking. Numatak anu mawi mitra hulu botak katinggang awi. Wah ieu teh hulu botak katinggang awi. Cagor mitra. Wala intermezzo mitranya intermezzo. Mitra kaum dangu urang teraskeun numatak kacida ambekna basa kimandor maok lauk ti balong ajengan teh. Asa manehna we nu kapalingan tapi tetulus laporan ka pimitohaeun teh kusabab kapegat ku kajadian salat subuh teh nu gagal sieun malindes ka dirina sorangan tayohna mah. Mitra kaum dangu ari kecap pimitohaeun ngan saukur ceuk dirina wungkul eta oge nu kitu meureun nu disebut cau Ambon di korangan kanyere ka pipir-pipir. Lalaki Ambon sorangan awewe nama teu mikir-mikir. Katempona pisan iatna Ohim teh
Isuk sore satiap pisan mangnimbakeun ngesian pangsiraman ajengan. Tarakung si kasoro kudu sejen kitu nate. Miharep remen tepung jeung nu geulis, remen patarema basa, nu antukna mitra. Nu tadina ngan saukur wani teh jauh teh nepi ka lila-lila mah, Ohim jadi conggah wani banyol. Ari nok edah da puguh kitu bakatna. Kasaha teh ih teweleh gerecek akuan nok edah mah mitra. Nok edah mah teu kasaha gerecek akuan kawas neng lilisnya, kawas neng akuina, kawas teh senja, kawas neng alit, kawas ambu ain, kawas mawar merah Banten, kawas mamah Pahri, kawas neng Aisyah Ismamelia nya. Tapi katarimana ku si Ohim mah beda deui mitra. Mau pati-pati gitu ceuk pikirna, dareh deh jeung murah imut mun hatena tenandean mah gitu. Lain cenah, lain cau Ambon di korangan, ieu mah mareme ka pipir-pipir. Mitra kaum dangu, kaayaan si Ohim anu samodel kitu teh poe ka poe mah geus jadi sabiwir hiji. Nu kabeh dieukeun mah sapasantren geus pada apal. Nalah we si Ohim teh dilandih jadi ajengan anom. Tah kitu geuningnya euy ari duria teh. Cek Kimandor dina hiji poe wanci pasosore. Kumaha cek si Basri. Oh kitu hese dijug-juganana. Ari kitu betepu pupuguh los-los kana duriat. Eta ajengan anom. Oh si Ohim. Heeh. Ta si eta. Nah kumaha kitu? Yo pan geus sagemblengna hatena teh dibaktikeun ka parawan akuan urang sarerea eta teh. Kapeng-peongan weh. Meh ta asup jarangking acan jiga nama. Tapi siga nama semet Ambon sorangan euy. Da nok edah nama bangun teu mikir-mikir eta teh. Oh gitunya. Bener ta teh? Nah irah ada we ngomong dapon wae. Ari kitu nyaho ti mana si laing? Dor. Tanya Basir penasaran. Beja soheh deuleu, soheh ieu mah. Teu kudu make disaring deui da lain beja ti si itu si eta. Cik. Kumaha cenah bejana? Hah? Kumaha? Tanya si Basir penasaran. Waktosna mitra. Kabujang seep cag urang tenden heula dihandeleum hieum geusan sampuraneun. Cag urang tunda dihanjuang siang geusan alaeun paranti cokot bawaeun. Dituruban kumandepun diwadahan cupu manik astagina dibuka kudu ngaliwat anu weruh kasemuna, anu apal kabasana, anu rancigas ransana, anu rancage hatena. Kembang pinetik sinebaran sari, tutup lawang sigotaka. Permios.